dulur teu akur eta teh teu aya teu islah jeung Allahna aslah Allah heula tujuanana heula ibadahna nya eta jalma teh bolak-balik ibadahna mah ketol eta umrohna mah tapi jeung pamajikanana parasehat wae tapi jeung mitohana teu akur boro-boro jeung mitohana jeung indung jeung bapana ge pasea wae naon ditalik-tik abdi oh ternyata manehanana ibadahna teh lain lillah tapi lid dunya kulantan hayang beunghar bolak-balik makam di papayan makam-makam keramat teh kulantaran hayang beunghar eta kulantaran kitu teh ku Allah teh dan karena Allah karena halia dunya nu akhirna kumaha jiga nanya mah eta jelema teh ibadah bahkan bolak-balik umroh ge tapi naha urusan jeung manusia teu aman gitu. Sabab teu islah karena Allah na langit lamun Islam karena Allah didangdanan jeung budakna aman jeung istrina moal pasea jeung tatanggana oge aman sabab non karena Allah tapi lamun kulantan aya karena Allah na lid dunya ibadahna teh lain karena Allah ku Allah mah didangdanan gitu man aslaha fima bainahu wa bainallah aslah Allah fima bainahu bainan nas saja minwa islahkeun amalna karena Allah eueuh amal karena dunya punten urang dina ibadah teh ulah karena dunia tapi karena Allah nya tah abdi teh hoyong ku eta teh haliah dunia pisah jeung kedua amalan nu sejen aya amal ikhtiariyah bisi teu kabagean ke di alam akhirat masalah urusan dunia akhirat urang bisi urang baca sholawat hayang beunghar mun erek beunghar gitu orang Korea atuh maca sholawat leres ibu kedah kadinya tinggal itu orang Cina balaleung triliunan urang mah karek boga duit samiliar di gagahna bea kadae batu mah triliunan biasa-biasa di kokolor tara salat duha tara maca tabarok manehna mah balaleung eta teh datangna teh ka ieu mawa eta ka kelenteng gitu mawa buah-buahan gitu nah anu kitu teh nah da dunia mah tos dipasikeun